isuk tepugu ulang-ulang aing mah aing ulin kasih upil. Telepon si upil ieu mah aing ulin kasih upil. Upil kan dia yang diangkat dehnya. Telepon yuk. Iya teh. Halo. Halo Upil. Kela ieu teh saha Sok kenal pisan cai mah. Aduh. Uing samin mah poho lah. Aing ulin ka dinya. Mah cicing di dianya. Tong ka dieu. Kela mana teh ieu teh saha sih? Teleponan bae aing teh. Samin Upil. Si Samin mah poho. Geus lah pokona cicing tungguan di dinya. Kayak ka dinya, geus. Nya geus karep lah. Sok karep. Upil aing mah. Wah, si Upil tuh jelemana. Sama kan. Upil. Boya. Mana datang teh ngomong-ngomong atuh. Tadi teh. Pan biasa namanya telepon ka dieu teh. Upil. Aing teh tadi telepon. Iraha telepon. Ge. Aing tadi teh Upil, sudah telepon kamu, Upil. Lain tadi mah aya nu nelpon ge. Ngaranna teh Amin. Kepilih maneh. Geus lah pokona kadar ngomong mah. Upil, aning cenah dia mau sumbuh, Upil. Jadi dia mah paralon mah. Aduh, Upil. Maneh torek geus beuki parah bae. Aduh, maneh nge cekain torek teh. Aing mah torek lah. Atuh kada inget, Pil. Geus, Pil. Aning cenah dia usum buah. Ayo, cong naon? Buah. Aya di kebon. Kebon saha tah, Pil? Aya di kebon pokona mah geus. Kebon. Aga tuh buah mangkat, Pil. Hah? Mangkat. Aga buru. Buru. Aga, Pil. Mang, gimana itu biasa bisa ngebakeun hayam tuh. Waduh, aing mau ngebakeun hayam make motor. Gaya. Pil. Urang ieu mah gaya. Ngebakeun hayam kudu make helm. Buah. Iya, tapi ya tangkal mana? Hah? Aya tangkal mana lain, Pil? Sok geus ala bae ala. Enggak tuh aing ngala. Mana nitip moal. Jig ngala bae ngala. Gatunya. Aing ngalanya. Aduh, Pil. Ya buru. Sip Pil. Geus di luhur deui nya. Iya di dieu kana, Upil. Luhur. Ya Upil, mana nitip moal Upil? Siap. Ayo. Hari ini sangat senang. Buah panen deui, jual deui. Tereh beunghar ieu mah lah. Nah ini mah. Nanti tangkal buahna teh. Tah. Pil. Neng kabel, Pil. Datang. Kemun aya nu ka dieu eta tukang kebonna nya. We ngerek ka itu heula. Urusan. Nitip moal buahna. Guys. Enggak, Bro. Tadi itu sok aing nampu buah ya. Anjir. Saja lu mah. Macam-macam deh. Macam dua jeung aing mah. Sia goblok teh nya. Mana teu bebeja deui. Buat macam-macam jeung aing. Weh, turun. Naon? Sia naon deui teh nya cipang. Turun. Naon mah tuh? Tukang kebun bagus turunan mana? Aduh, tukang kebun.
Cicing. Turun siap. Mana kamu? Wah. Turun. Bang, ulah, Bang. Aduh, turun. Wah. Turun. Ulah. Bang, labu, Bang, kena, Bang. Ulah. Wah. Aduh. Si teh lebok karasa tah mana teh nya. Maling buah batur deuna teh nya. Untuk dijualan deh, maling doi si teh kos lalai bae hirup teh lah. Maneh riweuh-riweuh teuing jadi jelema. Ditangkal baturan aing. Maneh sok-sokan riweuh. Bebaturan lah untuk sia hurung dia teh. Tangkal nu aing si leutik tah sagede di urusanan ku aing ho. Aduh, Mang. Kata gua sekali di maling. Paling pelak sih juga tangkal tah. Mang kelamangnya. Mang nyeri Mang. Beja tuh baturan maneh. Aing aduh, aing. Aduh, aing mah ieu teh aduh. Aya naon ieu seserian we geus meunang acan moalna. Aing sia jadi aing labu. Aing mah. Aduh. Sia aing cenah. Iya teh kebon tangkal maneh. Ya Upil, sesungguhnya aing tadi geus diepyak urusanan kebon. Aing teh dikitu-kitu. Oh, saha? Kudu ngurusan kebon, anu makmur, anu hideung, bajuna. Oh, nya pantesan lah. Pantesan naon? Nya eta teh nu ngurusana lah. Sekaligus eta teh jeung nu boga kebonna. Wah, goblok mana Upil. Asugan teh kebon nu maneh, tangkal nu maneh nu bogana. Sia. Sok jadi kahanang geus lah. Sia. Mah teh jadi lah. Sia, keur mah aing cilaka teh nulungan Nyawa balik aing mah lah. Ulin geus Upil mah untungna.